nanti sekali deui ibu-ibu jawaban musim hujan naleles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah careme, buah kasemek rame tapi jika no ambak. Ambak teu Bu? Marah teu? Ambekan teu? Alhamdulillahilladzi ja'ala sahran mubarakan syahra Ramadan sahran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wa alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Al-ayah wallahu a'lamu bimuradihi bidalik. Walidhalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Al hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas sahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil Alamin. la ya'rifu ma'nal Qur'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ya'rifu ma'nal hadis ilal ummat wal ummatu humul mustahidunal mutlaq wal mustahid mutlaq man jama'al ulum wal funun min majaya min qarnis salis ila sahabat. Hadiratul mukarram, para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para bini sepuh, wabil khusus kesepuhan kita al-mukarram Abah Haji Rashid, al-mukarram kesepuhan kita Abah Kiai Hendar, sahabat kan? Abah keren. Kesepuhan kita doakan kesepuhan Cigat Culung, Desa Sobang, Kecamatan Sobang, doakan oleh kita bersama, para kiai-kiai kita, guru-guru kita selalu diberikan umur yang panjang, amin. Selalu diberikan kesehatan yang sempurna, amin. Bisa memberikan tuntunan agama kepada kita, amin.
Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemuda yang dikepalai oleh Bapak Sarnata, iya. Betul. Iya betul. Betul. Yang sama-sama saya hormati juga para pemuda, para ibu-ibu, para pemudi, para santriawan dan santriawati. Alhamdulillah pada saat ini, di malam ini kita sama-sama merayakan halal bil halal atau dinamakan yaitu maaf memaafkan. Doakan oleh kita bersama, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah apa-apa yang sudah ditasarufkan oleh para pemuda, para ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mengorbankan harta, tenaga, pemikiran atas terwujud siar agama, diadakannya halal bihalal ini, mudah-mudahan ini dunianya menjadikan ladang nanti di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tiada kata yang paling indah dan megah dari untaian syair para pujangga, tiada senandung lagu yang paling merdu melebihi tembang gadis yang sedang diganggu penyakit rindu. Ada gadis ada? Banyak. Puji kita haturkan kepada Allah yang maha suci, puja kita haturkan kepada Allah yang maha kuasa, syukur kita haturkan kepada Allah yang maha ghafur. Alhamdulillah pada saat ini, di malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati halal bihalal, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, mutiara yang sangat mahal harganya, intan yang sangat mahal harganya, tiada lain adalah nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada paduka kita, pemimpin kita seluruh alam, pendobrak kebatilan, pemusnah kebiadaban yang memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Dialah revolusi Islam sedunia, baginda termulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita nanti di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Pemuda cinta ka Nabi, cinta ka Rasul, ulah dicacah cik pemuda kiai moal cinta ka Nabi, moal cinta ka Rasul, mun urang ieu kuari nya alhamdulillah ieu pemuda ciga culung mah ieu ciri cinta ka kiai, ciri cinta ka ulama, ciri cinta ka Kanjeng Rasul, ciri cinta mahabbah ka Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan urang di hari kiamat, man ahabani kana ma'ifil jannah, siapa orang yang mencintaiku kata Rasul, mudah-mudahan kita nanti bersama dengan Rasul. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Hebat ya pemuda Cigaculung, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, sekalipun ya acara ngadadak meriah sakit, benar, sekalipun kuari corona, benar, di batur mah teu meunang ngayakeun kieu corona, nyaho kana corona pemuda, cik pemuda mah cenah kokolor di jero calana. Benar, betul. Padahal corona ia adalah asal mulanya memang diturunkan ku Allah Subhanahu wa taala. Di mana menyebarna teh? Di mana awal pertamana? Di negeri Cina. Betul. Menyebar ke Indonesia. Betul. Masya Allah ya. Perekonomian gara-gara corona ieu jelema hararese arusaha, bener. Duit hararese, bener.
dordar salaki jeung pamajikan bener gara-gara teu boga duit benernya jika yang saya ngaji nanya sering jasa ka dia geus 4 kali ka dieu nya Insyaallah kula teh ieu manghindan teu bosanan kitu urang cigat lu mulem teu belan deui teu cenah geus pokona mah cenah ki beduin we ti Cihulang cik urang teh geus teh lah datang alhamdulillah murah meureun ka kula mah nya bertom poek kan bertom poek jadi kayak papore corona asal mula diturunkan di negeri Cina menyebar ke Indonesia man sok dilakukan ku ibu-ibu mah nya corona aduh corona penyakit asal di Cina betul tangkurak Cina dah menyebar ke Indonesia ngaririweuh sakabeh jalma betul sorry weh jalma komo kuari jalma kadang-kadang etapan lamun teu meunang duit BLT bantuan langsung tunai teh beak RT udah-udah bener teh Benar. aya RT udah-udah gede aya Allah. beak RT udah-udah RT aya Ayah. mana RT kadang-kadang pan aki-aki mah teu paham naon budak cenah corona bah yeuh duit corona ti desa ieu ti corona nya cik abah teh lantaran geus pikun lantaran geus kolot ih budak alhamdulillah aing mah meunang duit ti corona cik bapak kolot teh mudah-mudahan eta budak cenah si corona panjang umur riweuh jalan betul corona aduh corona penyakit asal di Cina menyebar ke Indonesia ngaririweuh sakabeh jalma sasalaman oge ulah komo deui berjamaah bedang sasalaman dia Benar. menangnya itu dia mah terpapar oleh virus corona menang di dia mah sesalaman di kota-kota mah sesalaman diketik mah bener temenannya makanya kalau lama kawin mah sesalaman boga wudu kalau laki nanti Bising corona. mal kena virus di dia alhamdulillah di orang mah terkendali insya Allah tidak terpapar oleh virus corona beda di Jakarta mah keluar masukna jelema keluar masukna orang barat keluar masukna Cina keluar masukna Korea wajar baik bener teh di urang mah terkendali bebas oleh virus corona alhamdulillah betul apa betul sulah sieun teh ka corona sieun mah ka Gusti Allah bener teh awas iman kadang-kadang pan iman lemah mah lantaran aya corona budak beak masker di pasar dibeli kabeh dibeli teu meunang teu kabagian di pasar eta naon masker atuh kutang mana pakai masker sieun jasa nya awas menyebar ke Indonesia ngaririweuh sakabeh jalma sasalaman oge ulah komo deui berjamaah di kota-kota mah teu meunang berjamaah nya eta naon ngaranna karpet digulungan di telepan betul disingkeun aku virus cik jalma nu telok salat udak alhamdulillah cenah eta masjid ditutup masyaallah di dia mah terbuka alhamdulillah masyaallah padahal pemuda kalau kita melihat dalam satu keterangan di dalam kitab Jami'us Shaghir sarah kitab Fawaidul Qadir sarah kitab Jami'us Shaghir halaman 276 kata ulama innallaha ta'ala idza anjala ahatan minas sama ala ahlil ardi suripat li umaril masjid innallaha ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala idza anjala ahatan apabila menurunkan suatu babah apabila menurunkan suatu penyakit yang menular minas sama turun dari langit ala ahlil ardi ke permukaan bumi ini suripat li umaril masjid maka tidak akan terkena bagi orang yang memakmurkan masjid pinuhan masjid berjamaah pinuh insya Allah betul
ya masjid dikosongkeun bener. Masya Allah. Alhamdulillah di mah maghrib mah ramenya. Alhamdulillah. Biasanya maghrib mah rame ya berjamaah. Isya rehe. Subuh lebih rehe. Komo nu sasolawatana kadang-kadang huntu ompong kabeh. Ngudangkeun waktu subuh ya. Yo. Ya qayyum la ilaha illa anta. Cik pamuda teh budak bos saya tar mungkar. Masya Allah. Ganti ke pamuda nya ulah aki-aki nu ngahudangkeun ieu mantas halal bihalal mantakna urang ieu urang cigadlu ngareh waktu subuh dihudangkeun ku pamudakeun ku engkeun harudang ieu jelema jika ta pamuda teh tobat turun ka masjid mantas halal bihalal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta nini jeung aki hudak-hudak sana bodas. Karena hayang masih bener. Iya, udah karena ganti ulah aki-aki nu ngadangkeun subuh pamuda komo mun adana ngeunah ieu mah adan kapan boga adan versi luar timur tengah mangga bisa versi Mekah mangga Madinah mangga timur tengah ini pan baragus adana. Allahu akbar Allah. Genahan bu, ibu-ibu genahan teh, genahan macongek bae mana? Allahu akbar, Allahu akbar. Kata ini ge budak-budak saya teh ada naon amat. Upah muda cenah adan kasih aki-aki saya tetep mau adan lumpat ke masjid lumpat ke musola datang ke masjid jual babel teu make celana. Ya salat insya Allah iya halal bihalal kudu aya bebeunanganna urang bener teh lah kieu-kieu bae bener teh Masya Allah urang ngaji ya supaya kahati pamudanya. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu an bersumber dari Abi Ayyub radhiyallahu an anna razula sanyana aya lalaki qala lin nabi eta lalaki nyarios ka Kanjeng Nabi nanya ka Kanjeng Nabi akbirni caritakeun ka kaula caritakeun naon bi amali yudkhiluna al jannata naon amalan naon pagawean naon amal ibadah naon anu bisa ngasupkeun kaula ka surga. Qala cik Kanjeng Rasul aya anu bisa amalan ngasupkeun ka surga. Bejakeun ulah ya. Bejakeun. Awas supaya bebeunangan nya. Dijawab ku Kanjeng Rasul anu bisa ngasupkeun ka surga eta saur Kanjeng Rasul anu pertama adalah takbudullaha kudu ibadah ka Gusti Allah. Percaya ka Gusti Allah pemuda? Percaya ayana Allah percaya. Ulah judak aya Allah aya di luhur tadi handap teh nyaho aing. Ulah. Jadi urang kudu ngabasakeun bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah mukhalafatul lil hawadisi. Arti mukhalafatul lil hawadisi itu berbeda jeung makhluk. Berarti lamun Gusti Allah aya di luhur sarua jeung makhluk. Berarti lamun Gusti Allah aya di handap sarua jeung makhluk. Makana Allah mah kuduna kudu kumaha tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Urang kedah memikirkeun kana ciptaan-ciptaan Allah wala tafakkaru fi datillah ulah memikirkeun Gusti Allah. Ieu langit ciptaan saha pemuda? Bumi ciptaan saha? Urang ciptaan saha? Ciptaan Allah. Masya Allah. Makanya Allah mah awal wa akhir. Teu aya mimiti, teu aya akhir. Beda jeung urang ibu. Urang mah aya mimiti jeung aya akhir. Awas ieu tauhid. Kumaha urang aya mimitina aya akhirna? Karena urang mah hadisun, makhluk anyar. Sebab ayana di alam dunia urang ieu teh makhluk anyar. Setiap makhluk anyar pasti bakal eueuh. Hartina
ketika kurung ku zaman teh urang teh bakal pemuda bakal aya di dunia aya sorangan pemuda batur geus pararae daek Siun. bakal Kilo kami biasa siun. bakal urang ieu bener teh Masya Allah bakal ya urang gula ge bakal pemuda bakal bapak-bapak bakal di dunia jeung nu dibawa ku urang Masya Allah urang mun ngikeur ngaji kitu sieun balik ngaji mah halal bihalal joget deui bah Masya Allah urang mah nya kasusul ku Allah ayana urang di dunia anyar sebabna urang teh disebut urang ayana di alam dunia teh wujud idopi harti wujud idopi teh disandarkeun ayana kolot moal disebut bapak lamun toboga anak moal disebut nyeta emak lamun toboga anak urang ieu nya ayana urang teh wujud idopi disandarkeunna ayana bapak disandarkeunna ayana kolot makana sing hade ka kolot ulah ngalawat kakolot ulah nganyerikeun hate sieun diancam ku Kanjeng Rasul jakeun ulah Jakeun. la yadkhulu jannata salasun moal asup surga tilu golongan jakeun ulah Jakeun. jauh-jauh kula tirangkasnya awas Wah. hiji anu moal diancam ku Kanjeng Rasul moal asup surga yang pertama adalah ukukul walidain yang suka menyakiti kepada orang tua naudzubillahi min Masya-Allah kedeng-kedeng mak kaduit jeung naon meuli pake bener teh mak hayang beli HP mak hayang beli motor bener teh acing mah moal masantren acing mah moal mondok mun teu belikeun HP mah anu kitu aya aya kamu masantren hayang belikeun HP nya hayang belikeun motor kuari pan masantren motorna bar abus dikobong nya Satria nya terus Pixon bar abus eta santri di kula be kabeh lah motor maksud mau bukan malah jangan beli motor mau masantren sia ya Masya Allah ukukul walidain awas jangan sampai menyakiti kepada orang tua baik itu berupa lisan baik itu berupa kata-kata baik itu berupa tingkah laku jangan sampai kita menyakiti kepada orang tua makanya ya pemuda lamun urang hayang hirup barokah penta doa nu jadi orang tua insya lamun timbul ti para nabi namina mukjizat lamun timbul ti para ulama namina maunat lamun timbul ti bapak-bapak ti bapak ibu namina barokah makana ya pemuda lamun hirup hayang barokah lamun hirup hayang mulia penta doa nu jadi orang tua insya Allah Masya Allah ayeuna mah pandak laletik ayeuna mah bunya HP dan dicekal bener teh bener eta kadang-kadang eta kolot eleh ku anak bener teh apa kadang HP ben HP udah letiknya karuhan pemuda manggeus dari omong kadang-kadang nini ku ari nyekel HP nya nini nyekel HP kadang-kadang grup WA na ge Roni rombongan nini Masya Allah betul apa betul bener apa bener Masya Allah sing hade ayeuna kuari kapan ku gara-gara HP lupa membaca Quran lupa mengaji betul dan aya laguna teh shalawatan teh pemuda mah ararapal teh biasa dak kalitik mah arapal Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi panal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah yuk sama-sama supaya hidup suasana Allahul kafi Al kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kapanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah kita hidup zaman sekarang banyaknya orang lupa Tuhan Facebook dan YouTube jadi tuntunan lupa mengaji lupa Al-Quran Allahumma
bunal kafi qasadanal wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Jangan salahkan orang tua bila kita masuk neraka, kita yang jauh dari agama, amal ibadah pun tak ada. Allahul kafir rabbunal Kafi wasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kompak pemuda maya. Ibu-ibu bisa tuh ya muntas hiji-hiji bisa-bisa baralik. Masya Allah. Ya terus sampai jam seberapa ya? 12. Hah? Jauh soalnya kelam. Masya Allah. Kita hidup zaman sekarang lupa mengaji. Nya Facebook dan YouTube lupa mengaji, lupa baca Al-Quran. Betul? Masya Allah. Padahal Al-Quran ketika dibaca, Datul Quran yunawiru binurillah, dan Al-Quran setiap dibaca akan disenter oleh cahayanya Allah. Setiap dibaca akan dia itu disenter oleh cahayanya Allah. Setiap dibaca di satu tempat, insya Allah tempat ini akan barokah. Amin. Amin. Mudah-mudahan kampung Cikjajlung ia barokah. Amin. Diberkahkan ku Gusti Allah. Amin. Masya Allah. Ia salah satunya di Kecamatan Sobang, nusok ngayakeun halal bihalal di Cikjajlung doang cenanya. Alhamdulillah. Mantap jasa. Masya Allah. Terus. Hiji tah uku keluarin nyantai banyak ngaji orang. Itu nyantai. Bejam tilu. Kuat. Kulan untuk kuat ya. Nah dunia nama biasanya capek deh sudah luhur. Makanya ibu-ibu lah sok yang dianggap baik pindah ke luhur. Kadi ceramah. Naik Jung. Pikirannya negatif. Hukukul walidain. Yang pertama, ya awas, jangan sampai menyakiti kepada orang tua. Masya Allah, apalagi kepada ibu. Bahkan pernah sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah sih di antara keluarga kami, siapa sih di antara keluarga kami yang harus dimuliakan? Pertama yang harus dimuliakan di antara keluarga kamu. Qala ummaka, sampai 3 kali Rasul mengucapkannya. Qala ummaka, ibumu. Betul betul. Karak summa abu kari. Kemudian bapakmu, karena ibu. Ya, awas ibu luar biasa, mengandung orang salapan sasi, mengandung orang salapan bulan. Masya Allah. Makanya sok aya laguna teh Roma Irama teh kemana? Hei manusia, teng prontong teng. Bener ya? Hormati ibumu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibu. Betul. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Nah, makanya pemuda dalam yang barokah penta doa menjadi kolot. Insya Allah orang memeh gawe ke Jakarta ibu emak doakan ya Aceng supaya boga duit loba, bisa mere duit ke bapak emak gede. Bener tuh. Penta doa insya Allah bapak orang bodoh ge ku gertek hate kolot doa ijabah. Amin. Masya Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan jadi pemimpin masa depan pemuda. Amin. Karena Rasul menegaskan subadul yaum rijalul qad. Pemimpin pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Betul. Maju mundurnya negara, maju mundurnya kampung, maju mundurnya suatu daerah, suatu kampung, suatu negeri tergantung
anak-anak mudanya. Betul? Insyaallah mudah-mudahan anak muda di Cigatlung menjadikan anak muda yang soleh-solehah. Amin. Masya Allah. Yang pertama, ya awas jangan sampai menyakiti kepada orang tua. Insya Allah. Namun hayang mulia di dunia. Insya Allah, ya mulia. Gitu. Nu kaduana diancam oleh Rasul, diancam oleh Nabi tidak akan masuk surga. Sebagaimana yang tadi sudah dimukadimahkan, ya disambut oleh ketua pemuda tadi. Yang kedua adalah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk surga, wasorbul khamri, orang yang suka minum minuman khamar. Naudzubillahi min dzalik. Muskirin haramun, seluruh perkara anu ngabobokeun hukumna haram. Setiap-tiap anu ngabobokeun, baik itu berupa cairan, baik itu berupa pil, baik itu berupa yaitu daun-daunan yang memabokkan hukumna haram. Moal asup surga geh lamun henteu tobat. Dari pamuda tobat mah insyaallah Allahumma ghafurur rahim, sangat seueur mayoritas panghampuran. Makanya sanggeus urang sok minum-minuman pamuda eureun ayeuna malah moal minuman-minuman deui. Nah, kunaon datang ka Jakarta minum deui bae. Ya, naudzubillahi min dzalik. Masyaallah. Awas ya. Karena syarat tobat eta aya 4. Bejakeun ulah. Syarat tobat eta aya 4, bahkan aya ngatakeun 5. Hiji syarat tobat eta Ibu, nu kahiji bin nadamah, kudu ngarasa kaduhung ya Allah abdi kapungkur, ya Allah abdi baheula mah tukang mabok-mabokan, tukang zina, tukang ngobok-ngobok liang orok, tukang ngodok-kodok liang kodok. Masya Allah, hampura Gusti abdi mual-mual deui. Eta binadabah kaduhung, ngarasa kaduhung keur waktu baheula urang Badung, keur waktu baheula urang tutang bor, tukang totok, tukang barok, tukang nalian torok, tukang noong liang orok. Naudzubillahi min dzalik. Tobat ya, mual-mual deui. Insyaallah dihampura ku Gusti. Binadabah kaduhung. Ijita syarat tobat kaharti teh itu bela masyaallah kaduhung ya, awas lain mah jak kaduhung gitu deh bae eta mah ngaranna tobat sambal ya, ulah sampai tobat sambal kaduhung ya insyaallah nu kahiji kadang-kadang lain masih muda ieu orang panedak ke bae jagana tobat mah geus kaburu paeh tobat awas ya hiji awas bin nadama. Nu kadua syarat tobat eta watarki dambin istakbala, moal-moal deui migawe dosa anu dipayun, anu geus dipigawe moal-moal deui kaula mah migawe dosa anu dipayun nek ditinggalkeun ajam wa bi azmi tarki dambin istakbala, ajam arek tinggalkeun moal-moal deui migawe dosa anu geus dipayun. Eta dua. Nu katiluna wa bara'atin minal hakil adami, ngabebaskeun hak sesama bangsa Adam. Nah, ieu nu paling hese ge urang minta tobat. Makana tobat ka Gusti Allah mah dosa eta aya 2 pamuda. Aya dosa hakullah, aya dosa hakul adami. Dosa ka Gusti Allah mah murah. Contoh dosa ka Gusti Allah tilok salat, nya tilok ngajakat, tilok puasa gitu. Murah ka Gusti Allah bisa tobat orang dengan cara kurang mun puasa teh mah bolong teh mah nya ditobatan dipindiahan, mun salat teh mah mun puasa teh mah urang nyetanan ngaranna dikodoan, mun salat teh mah urangnya nya salat teh mah dikodoan. Nah ieu minta tobat ka Allah karena Allah mah Ghafurur Rahim, sangat mayoritas seueur panghampuran. Mudah-mudahan urang dihampura kabehan ka Allah. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yuk sama-sama bil barokah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal
khataya. Yuk sama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi jidana ilman nafi'a wa wafiqna amalan saliha, amalan makbulan. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tujuan kita. Betul? Betul? Masya Allah ya. Iya, orang dek ngaji mah tentrem hati ya. Pemuda dek ngaji mah tentrem hati. Masya Allah. Tapi lamun orang teu dek ngaji hati teas ya, hati teas. Tapi orang dek ngaji insyaallah tentrem hati orang. Iya, penawar hati, obat penawar hati. Salah satunya adalah wa mujalisatu sholihinal podola, daek kumpulan jeung jalma-jalma anu saleh. Amin. Amin. Insyaallah. Dua, diancam ku Allah moal masuk surga jalma anu sok minum minuman arak, minum minuman anu ngamabokeun ge lamun henteu tobat. Ari tobat mah insyaallah aya panghampuran. Nah cik pamuda teh budak aing sok mabok lah aing kagok aing menep badung ulah nya insyaallah Allah Ghafurur Rahim, sangat mayos. Makana lamun ka jalma mah urang kudu saling maaf-memaafkan. Nah, iyalah lewat orang halal bihalal itu, arti halal bihalal itu adalah menghalalkan, yaitu dosa pidosa, membebaskan, orang saling maaf memaafkan antara saudara, antara rekan jauh, bisa bersaudara, bisa nyata orang berikatan berpersaudaraan. Yalah, insyaallah ya mudah-mudahan kampung orang diberkahkan ke Allah. Amin. Ketika kampung kita iman kepada Allah, takwa kepada Allah, insyaallah akan diturunkan keberkahan. Jelas Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardi. Masyaallah. Jelas jika Allah, jika satu daerah, satu kampung, satu negeri iman kepada Allah, takwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama, maka akan diturunkan keberkahan di langit sareng di bumi. Amin. Barokah urang alhamdulillah dek ngaekeun pengajian ieu. Malaikat nyaksikeun ka urang. Insyaallah mudah-mudahan doa urang dijabah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alamin. Kartos sih kartos. Alhamdulillah. Sering jasa pan ka dieu mah nya. Nya, asana tanya. Dua. Nukatiluna diancam oleh Nabi tidak akan masuk surga. Siapa sih? Yang ketiga adalah al-mutasabihatu minar rijali wan nisa'i, orang yang suka menyerupai laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Sudah bukti di akhir zaman ini. Betul betul. Warimah lalaki, warimah naon? Pakai anting. Pakai anting dia. Oh. Alhamdulillah bebas teh dia cika hendar teh aya. Buuk di bareureman bener. Awas, eta secara hakikat nama kecuali diberi manggeh pikeun tujuanna supaya musuh sieun ka urang perang menang tama. Ya, gitu. Kumang cemong gitu hararideun. Gitu. Sieun menang tama nya. Atawa ku pacar, ali habib-habib mah ku pacar nya. Urang makan ku permanen teh bisa dilengitkeun tah. Nya bener tah jadi hideungan deui be. Nya dibotakan deui. Apa jadi deui. Nya awas sehingga ada yang makan orang ya warimahnya awewe geus nyerupaan lalaki make celana pendek bener Masya Allah. Kadang-kadang etapan ka sore awewe narongkrong di jalan pakai celana pendek ya make baju hanapeun bujal make baju luhureun bujalna nongtot segede cokrong. Kula keur santri kene mah eta pemuda ninggalin ku itu iman kuat tapi si iman teu kuat. Semoga pemajikan di sing seubeuh di kamar benar bertepuk di atas kasur berperang di atas ranjang. Pemuda yang kami pemuda yang kaimat bin melah.
ulah sieun-sieun di rezekian ku pangeran. Mau kebagian Bang. Ulah santri teu bogana naon, alhamdulillah ja anak mah 3 nya, ja kaparaban, alhamdulillah. Masya Allah. Awas ya, moda. Ya, kuari sing ade. Ayeuna geus menuruti nya. Naon ngaranna kafir, menuruti naon ngaranna ide-ide kafir. Urang kuari di Indonesia mah aman ngaji, nu ngaganggu salat, nu ngaganggu tuh dulur urang di mana di Palestina diboma ku Israel. Ayeuna perang di negeri itu mah Masya Allah. Ya urang lamun ningali itu urang ngeunaheun salat nu ngaganggu, ngaji nu ngaganggu, tinggal daek doang. Masya Allah. Ya, maka mudah-mudahan doakan kurang ya Israel diadab Gusti Allah. Amin. Luar biasa orang lamun ningalinya, orang kiriman-kiriman. Masya Allah. Ningalina luar biasa ditembak langsung ya langsung dibunuh. Masya Allah. Mudah-mudahan ngajadikan sahid fisabilillah. Amin. Amin. Karena orang mah ngadoakan tinggal orang mah di Indonesia ngadoakan baik itunya orang itu bisa kali itu ya Masya Allah lewat doa mudah-mudahan. Allah. Terus beres tanpa modalnya. Jadi moal asup surga 3 golongan kahijinan cenah pamuda nya kolot ngan kolot ya nya ulah sampaikan nganyerikeun kanu jadi orang tuh nu kaduana nginum araknya tapi lamun tobat mah insyaallah dihampura ku Gusti Allah. Nu katiluna adalah awas ya ulah nyerupaan awewe ka lalaki sabalikna lalaki ka awewe nya awas ya kemudian sing ade. Teruskan tah hadis nu tadi teh anu bisa ngasupkeun ka surga anu pertama tadi teh nanteuna nu pertama ingat kana teh ta'budullaha ibadah ka Gusti Allah. Cik Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqatu jinna wal insa illa tepati-pati kami nyiptakan ka manusia sareng kajin illa liya'budun terkecuali untuk beribadah ka Gusti Allah. Ka Gusti Allah. Ari kitu lamun Allah teu diibadahan rugi. Allah mah teu rugi. Sekalipun ieu di negeri sekalipun di kampung Cigadlung Allah nu ibadah ka Gusti Allah. Allah nu salat ka Gusti Allah. Allah nu puasa ka Gusti Allah. Allah nu ibadah ka Gusti Allah. Gusti Allah mah teu rugi. Balikan tah urang lah nu rugi. Betul teh? Masya Allah. Urang nu rugi. Gusti Allah mah teu rugi tenang. Sanajan sakolong dunia teu ibadah ka Allah, teu ngabdi ka Allah, teu rugi. Gusti Allah mah balikan tah ulang lah nu rugi. Masya Allah. Ieu urang diciptakeun ku Allah tah ngabdi ka Gusti Allah. Nya, ieu awas makana. Wala tusyriku bihi syai'a dan jangan sampai memusyrik, jangan sampai menyekutukan kepada Allah syai'an apapun perkaranya. Jangan sampai orang muja ka Gunung Kawi, jangan sampai orang muja ka gunung lain menta ka Gusti Allah, ia mementa ka gunung. Naudzubillahi min musyrik ngaran. Masya Allah. Ari eta cenah mun jarah ka karomat musyrik, kumaha tujuanana? Makanya lamun tujuanna urang jarah mah kieu. Ya Syekh atau Syekh Aulia Hasanuddin Banten wasilah jarah abdi ka dieu nyuhunkeun karomahna abdi hayang dihasilkeun maksud. Teu naon eta mah. Nyuhunkeun karomahna wasilah jarah hakikat Gusti Allah ulah kieu bahasana Syekh Hasanuddin doakeun ulah supaya sugih. Salah benar kadang-kadang pan kolot eta salah kaprah neuk nyundatan nya neuk nyundatan pan sok jarah heula tah mak bapak ieu si Aceng neuk disundatan doakeun anu diondang kabeh dararatangnya mak aya tetep berari hatena maka Gusti Allah ngeun bahasa ieu nu salah kuduna mah kumaha wasilah jarah kama apa doakeun ieu wasilah jarah hakikat Gusti Allah nyuhunkeun kabarokahanna ieu lewat jarah nyuhunkeun abdi ka Gusti Allah supaya dihasilkeun maksud salamet kana naon tah mah wasilah karena lamun timbul ti bapak emak ngaranna barokah lamun geus teu aya bapak emak urang jarahan insyaallah eta pemuda mulia urang moal susah hirup itu lamun urang hayang
barokah ya. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan sampai orang musyrik nya hati musyrik teh menyekutukan Allah ibadah salian tak Gusti Allah. Orang ibadah mah kudu ka Gusti Allah. Masyaallah. Orang kan mikiran kadang-kadang orang hati teh akidah hari Gusti Allah budak buleut talenyotnya. Sok kitu tah lamun urang teh ngaji akidah. Ya, makanya akidah nu wajib di Allah 20, mustahilna 20, wenangna hiji, wajib di Rasul 4, mustahilna 4, wenangna hiji. Jumlah akidah sadayana aya 50 akidah. Nu 50 akidah dikumpulkeun dina lapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Arapal kene urang ciga celeng arapal jauh barang. Ari aqaidul iman 50 nganyahokeun sing enyaan mun ngaku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu mohalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui 4 nu wajib di Rasul 4 nu mohal di Rasul nu jaizna hiji wungkul jumlah salapanu nyusul jadi 40 hiji tambah salapan berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji pek sebutan baik sebutan hiji apanya baik sebutan hiji nama ya menditas hiji bisa beralik ngaji ngajinya orang ngaji di ayat jauh mah aya pencerahan gitunya ayat nu deket mah pan biasa belah pengajian ki mah rame tapi lamun pengajian bapak-bapak gitu kan rehe ayat 7-an paling ayat 3-an sakaro kabeh di batuk Dari mana? biasa nama jeung bapak-bapak jeung ibu-ibu rame rek keneh ibu-ibu bener tuh Benar. cilik cikang lalaki eleh gobe bikang bener tuh bikang wah di majlis ngobrol doang Apalun. ngobrolnya kan ngobrol gengsam ngobrol baik kadang-kadang ibu-ibu mah baju pakai baju naga rupa-rupa baju naga baju ngal minggu ieu baju hejo minggu ieu baju berem jilbab hideung rupa-rupa pamajikannya bajuna salakina jadi paru-paru tiap minggu ngiridit pakai ya. Alhamdulillahnya ibu-ibu biasa di mana-mana ge rame bae ya ngaji mah rek ngaji ya ieu urang keur ngaji ya ya masyaallah ngahilangkeun kabodohan urang ieu daek ngaji insyaallah beuh karena ngaji mah kadang-kadang masyaallah ya karena al ibadatu fa'lul mukallaf bima yukhalifuhu hawa taqdiman li rabbih ngaran ibadah eta pagawean jalma akil balik anu teu akur jeung hawa nafsuna contohna sangheuk ngaji sangheuk salat komo lamun teu boga duit hei ibu guna teu ngaji teu boga duit bener ya bener kadang-kadang teu boga duit teu boga beas ngagibeg gitu bagi-bagi bener kadang-kadang ibadah malah boga duit kira ulak bae bener ya Masya Allah mudah-mudahan orang diberi hidayah ke Allah amin orang bijil tadi diberi hidayah ke Allah kuat ngaji kuat tiup untuk diberi hidayah ke Allah Masya Allah mau kuat bu ya orang diberi hidayah ke Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin orang turunan kiai lain turunan nabi lain tapi alhamdulillah orang kuat ngaji amin sekalipun turunan nabi turunan utusan Allah turunan rasul tadi diberi hidayah mah tadi diberi hidayah ke Allah ya turut tuh contoh Nabi Nuh alaihissalam Pak diberi yuswa ke Allah diberi yuswa ayat mengatakan 850 tahun ayat mengatakan 1000 tahun
dakwatul islamiyah nu beriman 40 lalaki 40 awewe. Ainu teu beriman anak Nabi Nuh alaihissalam ki Kan'an, sehingga Nabi Nuh alaihissalam melambaikan tangan, ya bunayya rakab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Mun bahasa urang Cigaclung teh mah ya bunayya, wahai anak abah anu kasep irkab ma'ana, naik kana ieu kapal, geura naik aceng kana ieu kapal, geura naik aceng kana ieu parahu, aceng lamun teu naik kana kapal mah bakal terkerem ku lautan. Lantaran ki Kan'an anak Nabi Nuh alaihissalam teu diberi hidayah ku Allah. Gusti, abah aceng mah moal naik kalana kapal ieu, tapi aceng mah neuk ka luhur gunung, ieu lautan moal datang ka luhur gunung mah. Akhirna tijabah Nabi Nuh alaihissalam nya banjir salam dunia. Ain mengatakan 40 poe 40 penting, ain mengatakan genep bulan reda-reda raat-raat eta laut nya tanggal 10 bulan Muharram. Akhirna nu teu beriman ka Nabi Nuh alaihissalam terkerem ku lautan. Naudzubillahi min dzalik. Insyaallah nabi-nabi baheula mah pamuda setiap umatna terpercaya ka nabi, terpercaya ka utusan, langsung diadab ku Gusti Allah. Ku ceritan malaikat nya ku banjir sadunia ku lautan nya model di zaman Firaun pan masyaallah ngarakaban parrae jadi disebut wari laut merah, laut Kulsum. Masyaallah. Ieu urang mah kudu nuhun, kudu syukur ka Gusti Allah ngajadi umat Nabi Muhammad. Dari umat Nabi Muhammad moal kudu disiksa, ditangguhkeun kana terjadina hari kiamat. Bahkan orang Islam, orang mukmin nu hatena aya imanan, urang ge moal ngalaman kana terjadina hari kiamat. Anu ngalaman kana terjadina hari kiamat jalma-jalma kafir. Naudzubillahi min dzalik. Jalma kafir urang mah anu aya imanan mah segede bakatul nya leutik pokona mah aya keimanan hate urang, neuk terjadi hari kiamat mah maot katebak angin nya angin leutik kabeh nu boga iman maot sadayana. Anu bakal terjadi ngalaman kana terjadina hari kiamat jalma-jalma kafir. Maka jalma kafir mah doakeun ke urang tenang. Wahi alal kafirin inal kafirina watul karuni. Laknat Allah muga pikeun ka kafirin, karena kafirin dulur-dulurna monyet. Nah, Yahudi tamanya mengkafir mah balaknatullahi alal kafirin inal kafirina nakhwatul kinjiri. Laknat Allah muga pikeun ka kafirin, kafir nu merangan agama Islamnya, karena kafir dulur-dulurna bedul. Nyaw kana bedul bagong kumaha ngadoakeun ka urang Islam cik Imam Abdullah bin Mas'ud dina tafsirna, rahmatullahi ala muslimin innal muslimina nakhwatul muqarrabin. Rahmat Allah muga pikeun ka muslimin, karena muslimin dulur-dulurna muqarrabin, dulur-dulurna malaikat Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan orang termasuk saudara-saudara malaikat. Amin. Sehingga orang jadi penghuni surga Allah. Amin. Amin ya Allah. Terus. Karena kesejam. Sama jam 3. Tenang wae. Karena sejam. Ulang ngagoler ya. Ngaji ya mah ya, ngaji. Supaya ke hati lah, supaya bebenangan dia nya, supaya aya bebenangan. Awas. Ya, beres. Ya, THR sering. Tenang bae. THR 2 jam. Tingkat meureun ieu mah nya. Nya ieu. Bapak Sarnatanya ningkat meureun. Ikhlas lah kabeh ikhlas. Abdi nu ceramah ikhlas, insyaallah lillahi taala ikhlas. Dibere syukur, teu dibere piraku. Insyaallah ikhlas. Insyaallah ikhlas urang kabehan, mudah-mudahan jadi berkah kabehan. Amin. Mun teu ikhlas mah weuh nanaonan. Insyaallah ikhlas. Iya, awas makanannya, awas. Nu kahiji berarti kudu ibadah ka Allah nya. Nu kadua nya, nu kadua anu bisa asup ka surga
nya anu diriwayatkeun ku Abi Ayyub radhiyallahu an nya nu kaduana ya anu bisa ngasupkeun urang ka surga dijawab ku Kanjeng Rasul wa tuqimas shalah selalu mendirikan salat tibe eta nu heula kiai cenah salat bener teu salat dohor capek gawe kecapean pan salatnya salat asar nah makanya salat kuduna maka dia salat dohor mantas gawe salat asar rengse gawe salat maghrib sore-sore salat isya memesare ya awas sing kaberangan ya awas ya salat itu ya salat subuh seubeuh sare kena seubeuh sare jeung pamajikan ulah kieu sabalikna salat dohor capek gawe salat asar kecapean salat maghrib kasorean salat isya kasarean salat subuh kabeurang iya bisa dibilang nya awas kameranya karena ya pemuda keur ngaji urang atau keur gawe di Jakarta salat cenah kiai kami mah salatnya can pisah teuing berjamaah ilu berjamaah mun di kota mah mun di Jakarta orang di pabrik aya pan sok biasa na mushola aya masjid ilu berjamaah urang ngarasa bodoh tapi berjamaah insyaallah ditanggung ku imam nya ditanggung ku imam urang lamun imamna ahli nanggung ahli hartina ahli fikih ahli qiraat kitu bener babacaana bener fikihna ruku sujudna urang bodoh ngamun dihampura ku Gusti Allah sanajan can bisa ge nya awas salat makana lamun urang ieu di salat nan ngaranna gawe di barengan salat insyaallah barokah eta duit kadang-kadang pan urang duit eta sesana beak bae kunaon ieu duitnya ongko mah gede ieu tapi koreng pan gede ongko tapi teu aya nilaian beak bae teh duit bener teh mah teu barokah makana ieu awas lamun boga duit 1 juta wayang ngatas sedekahkeun pemuda sedekahkeun 25.000 nya 25.000 sedekah supaya barokah eta duit eta aya hak batur gitu nya aya batur sedekahkeun 25.000 perak kok kadang-kadang eta bagus 1 jutanya disedekahkeun 25 insyaallah barokah pemuda ta duit aya sesah sedekah urang hak batur ya ka fakir miskin kanu musafir kanu menta-menta kanu jompo kanu membutuhkeun dibere ta 25.000 perak mun boga saja berarti lamun 2 juta urang gajian tah berarti ngeun 50.000 perak tapi hook kadang-kadang eta bener teh hook bener teh hook eta kana duit hook masyaallah hook nya sedekah bener teh jelema kadang-kadang dunia mah untung apa budak ayeuna urang boga duit aing keur can boga duit mah asana kumanya tapi ayeuna geus boga duit urang 1 juta leutik eta duit 1 juta ya aing hayang amat 2 juta geus 2 juta leutik keneh mah hayang amat 3 juta sampai terus jadi dunia mah teu aya tungtungna leutik bae leutik gitu boga 10 juta leutik hayang kumaha aing hayang boga 20 juta diteureun ta dunia insyaallah maka sedekah beunda pesennya pemuda lamun hayang barokah ta duit di 1 juta eta 25.000 nya sedekahkeun lah sedekah bae lah niat zakat sedekah insyaallah eta dunia barokah amin ya Allah ya rabbal alamin ya amalkeun behok dijajal we jajal insyaallah nya pas lebaran mah ka imam mau duit gede gitu beli kejinkeun ka mah ya mak duit alhamdulillah ieu cik kiai baheula disedekahkeun 25.000 tiap 1 juta barokah bari mulai di puasa yo 20 juta jeung pan bunga eta bener kumpulkeun be mak jeung kawin geus boga kitu ka bogohna can Pahit nah kalau tidak masyaallah awas ya iya bagi masalah dirikan salat lagi salat gohes dan sebabna eta salat anu bakal ngasupkeun ka surga karena awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat pertama di hari kiamat nanti yang akan ditanya oleh Allah amal ibadah salat idza kubilat sairul amal wa idza rudat sairul amal apabila amal ibadah salatnya diterima oleh Allah maka amal ibadah yang lainnya juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin karena orang kudu daek ngaji insyaallah daek ngaji mah urang sanajan bodoh diterima salat orang amin karena cik Ibnu Ruslan di dalam kitab Jubad pakuluman bi ghairi ilmin ya
amaluhu mardudatun latuqbalu. Artikan ulah. Sahajalma ibadah tejeng ilmuna eta tangtu amalna teh teu ditarima. Naudzubillah min. Ieu urang lewat ngaji di dieu halal bihalal, ngaji di dieu urang mudah-mudahan malah mandar ibadah urang ditarima ka Allah. Amin. Amin. Insyaallah daek ngaji ditarima ka Allah. Nek bisa teu bisa insyaallah diampun tarima. Awas nya salatnya. Dan sebabna anu mantak eta ngasupkeun ka surga karena rukun Islam anu 5 eta kumpul dina salat ibu. Rukun Islam eta aya 5 pamuda. Hiji maca 2 kalimat syahad, kadua sol, katilu jak, keempat puas, kalima munggah. Haji eta rukun Islam anu 5 kumpul dina salat. Pertama syahadat rukun di Islam bu. Eta syahadat aya dina salat pamuda. Urang dina salat eta kapan ayat tahiyat awal, ayat tahiyat akhir. Dina tahiyat awal sok dibaca kurang Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Awas eta asyhadu an la ilaha illallah ulah diuyak-uyak ieu mah. Eta sae nu uyak-uyak asyhadu an la ilaha illallah diuyak-uyak. Kunaon sih diuyak-uyak itu eta ieu nu curugna. Allah kan ada di mana-mana. Kalau masih macam orang teh. Benar teh lamun di ditu di mana di Masjid Agungnya di Rangkas Bitung eta diuyak-uyak mah teh nu sok pake celana jingkrang teh tah. Dikieuah men. Ih di bulan urang. Nyelakeun. Eta kumaha salatna? Sah tah teu sah ngan makruh. Setiap makruh ngurangan karena pahala salat. Jadi salah tafsir kumanehna memang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharraku asabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika asyhadu an la ilaha yataharraku menggerakkan. Jadi menggerakkan kumanehna mah yataharraku di dinya teh ya ditafsirana menggerak-gerakan. Makanya teu urang uyak-uyak. Skieu. Masalah buntun ya masuk macam-macam eta kuarinya singhat urang mah ahli sunnah wal jamaah ulah sampai diuyak-uyak nya aya nu di dieu dicigakkeun uyak-uyak aya wes keureut ulah diuyak-uyak kawan ya rukun. Nah syahadat dina salat aya sabaraha kali tah sapoe sapeting pemuda? 5. Salapan kali. Salat dohor ayat tahiyat awal, ayat tahiyat akhir. Tahiyat awal berarti urang salat dohor kan 4 rakaat, ayat tahiyat awal, tahiyat akhir maca salawat. Asyhadu maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Gitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hiji tah. Berarti dina salat dohor ayat tahiyatna 2 kali, berarti maca syahadatna 2 kali. Salat asar tahiyatna 2 kali, berarti maca syahadatna 2 kali, jadi 4. Salat maghrib nyata 2 kali ayat tahiyat awal tahiyat. Salat isya 2 kali nya ayat tahiyat awal tahiyat. Salat subuh sakali salat subuh mah tahiyatna karena 2 rakaat berarti sapoe sapeuting kurang maca syahadat teh salapan kali kahartos teh. Terus ngaji ieu nya ngaji teh supaya ka hati supaya bebenangan ya kan mun ngaji sok baralik ya 20 tilu geus jam 10 lewat tilu terus sing penting teuing haju kasubuhan haju kula nu disalahkeun moal apa dari mah sekarang deui bonus lah awas izin salat nu kaduana ibu salat rukun Islam eta nu kadua salat atuh keur dipigawe ku urang makana sok aya naon ngaranna sasalawatan teh ya nya rukun Islam jumlah 5 syahadat anu pertama kudu nurut ka ulama malah mandar maut katarima. Betul apa betul? Kaduana kudu salat saban waktu ulah kaliwat di dunia hanya sakilat nu langgeng mah di akhirat. Bener teh? Insyaallah di dunia mah hanya sakilat nu langgeng mah di akhirat. Kanikmatan mah sakedeung. Bener teh? Masyaallah eta jeung pamajikan kadang-kadang urang sakedeung doang kanikmatan. Bener teh? Masyaallah geus kalungna mah ngaleh-leh
bener gitu bener sakedeng doang sebenarnya mah montoronyo be pernah lagi mah lepan ku lapes itu geus sakedeng kanikmatan di dunia mah kaduana kudu salat saban waktu ulah kaliwat di dunia hanya sakilat nu langgeng mah di akhirat nu paling lila di akhirat urangnya hirupnya di dunia sakali geus urang dihirup tah di akhirat eta mah saineng-ineng teh terus urang hirup bakal hirup Masya Allah makanya ya di alam kubur kuari di alam kubur anu jalma anu disiksa mah geus hayang geura terjadi hari kiamat keur kuari can dihisab kuari can dikasurgakeun encan anu di alam kubur kore mah raudhatan min riyadil jinan jadi lamun menang nyaeta non gara kanikmatan surga eta non ngaranna kuburan teh ngajadikeun tatamanan surga jadi luas gitu kan di nyata di kuburan doang itu makanya anu jalma anu disiksa mah hayang geura terjadi hari kiamat Masya Allah ya awas tapi anu ngeunah mah teu biasa anu menang nikmat kubur mah sarua num kal ursi cenah sare diibaratkeun papanganten sare hudang nyaeta subuh eta ge anu menang kanikmatan kubur sare hudang-hudang terjadi kiamat Masya Allah ngeunah hujan ya hujan letik siap ya terus tenang ya terus bae lagi bae terus tenang ya so anca-anca bae ngajina anca-anca bae supaya ke hati ya nya berarti dua nu katilu zakat dina salat eta zakat dina salat kumaha rukun Islam pan anu katilu zakat Bu zakat dina salat eta ketika urang sudah mengikrarkan membaca takbiratul ihram nyata ikrar ka Gusti Allah maca takbiratul ihram Allahu akbar lamun salatna bener lamun salatna khusyuk lamun salatna diterima oleh Allah dilaporkan ku malaikat ka Gusti Allah tah eta ngaranna zakat dina salat ge lamun zakat dina harta nya zakat dina emas lamun emas mah lamun urang geus boga 77 gram atau 88 gram sekian gitunya misalkan disimpan misalkan urang ieu bulan Sawal nyimpen emas 70 gram atau 80 gram ka Sawal itu dijual eta wajib dikeluarkeun nyata zakatna 2 gram setengah hook deui bae bener emas mahal bae masyaallah saya tahak batur legabah awas lamun boga embe 40 ya urang Ciganjur boga embe 40 wajib dikeluarkeun hiji lamun teu dikeluarkeun dipaling ke pemuda halal eta kan hak batur halal paling banyak panggang urang boga leuweung ulah pamena hak fakir miskin haknya eta batur kudu dibersihan eta pakaya masyaallah hese makana ieu hirup urang hirup di dunia lamun cenah agama ngatur-ngatur mun urang mun diatur ka agama aya carinya cari ayat Tuhan selain Allah. Naudzubillahi min dalik. Awas. Nu kaopatna puasa, ari kitu puasa aya dina salat aya. Di mana urang geus takbiratul ihram teu meunang barang dahar teu meunang nginum nya cenah keur salat ka dapur nyokot sangu lain dan kitu. Manya cenah keur salat nginum gurudut teh lain. Maksudna barang dahar dina salat eta lamun aya sisa-sisa makanan kupedah urang arek salat ngadahar bakwan teu kekemu heula. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, bawan hoka tah. Lak ditelak. Batalat salat tuh, maka batal salat. Batal. Ari nginum dina salat kumaha? Nginum dina salat lamun aya ciduh kaluar tina hadbiwir geus ka dieu, urang keur salat. Telat. Batalat salatuhu, batal salatna. Oh budak ari kitu mah cenah budak cenah ari nelegan ciduh mah batal meureun. Ari kitu mah poeng ciduh neuk dieumeum bae. Salah paham tang ada yang ngikun kiai budak bakal cenah ngelegan cido ari di jero kene masih kena bersih henteu pecampur dengan busi bersih ditelegan begitu teu batal teu naon uli obong-obong puasa kok kadang-kadangnya puasa ari bersih kene mah ditelegan bae pemuda atuh teu batal teu naon masih di jero mah ieu kadang-kadang salah paham budak cenah eta salat mah ulah ngelegan cido batal atuh diumum bae kalau bah tahiyat ubah ukaku kola tatu kalau bah ruku orolo
atau mentak nani telegan nya nya teu batal ari mesin keneh naos ya makana kudu ngaji berarti nya salat Ucing puasa barokah. teu menang barang dahar teu menang minum maksud barang dahar teh ngaji itu hartos teh ya hartosnya piraku teh harti lah setik-setik mah nya aya nu asup beureun nya Ya, kayak nyentuh nu kalimana munggah haji aya dina salat kitu aya karena salah satu rukun haji teh kedah ihram yang ihram kedah ihram itu salah satu rukun haji syarat haji rukun haji ihram yang mikot di Mekah ihram teu pakai ihram teu baju ihram eta salah satu rukun haji berarti aya dina salat makana sokanya kantiluna kudu zakat urang kudu bisa mupakat kaopatna kudu puasa bulan Ramadan mugiasa ulah pikir asa-asa eta teh panglebur dosa insya Allah. puasa pemuda puasa Alhamdulillah. awas puasa ge pan aya nu teu puasa ku sebab cacapean di Jakarta kali ngaleh-leh puasa ceng henteu teu kuat teu naon teu kuat mah rukhsah ngaranna kemurahan hukum agama ketika urang geus ngaleh-leh teu kuat pemuda balik di Jakarta ka imah teu naon buka urang ngeun wajib kodok ku urang awasnya teu naon ka Jakarta yeuh atau misal ka Tanah Abang urang belanja pakaian yeuh bulan puasa ngaleh teu ka moal bae teu naon buka eta rukhsah arti rukhsah teh kamurahan agama teu naon ngeun wajib kudu dikodok nya awas aing geus dewasa mah kudu wajib dikodok mah nya pemuda nya ulah aing atuh dewe lah cenah kodok nang sekolot tadi juga berapa ya awas ya nya kalimana munggah haji urang kudu bisa ngaji menang bagja menang puji dipuji kunu maha suci insya Allah orang baik ngaji ti dia insya Allah dipuji ku maha suci Allah amin karena orang cik kanjeng Rasul kun aliman jadilah anjeun alim jadi kiai pamuda hese ulah gagah pesantren kuabal gitu hayang bisa urang masya Allah maca amil baik ya la yastagni minha sogiru wal kabiru wa rafi'u an ma'rifatiha wa istimaliha makana urang ieu kakolot kudu ngahormat kahandap kudu asih betul awas ya nu budak kudu ngahormat ya akhlak salah satu akhlak Rasul lo ieu mah kakolot main nantang balah ge akidah panggil teke ulah nya awas kakolot urang cium tangan ta doa ieu mentang-mentang boga duit mulak cangkeh woi naon teh Yulah, masya Allah, ya orang kakolot, kudu ngahormat, kahandap asih, nyaah karunya kan letik dah, lagi mau udah detik kalah, teke beda kue, ulah, ya, ulah, kudu akhlak anu saya, insya Allah, karena kanjeng Rasul diturunkan ke alam dunia, iya, innama bu'istu li utami ma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, insya Allah mudah-mudahan akhlak ulang sopan, amin. Luhur ngahormat, kahandap asih, sayangnya insya Allah gitu. Mulai mau, udah politik di tekean, aku menbotak malah tekek malah. Boleh, gurnya karunya sopan, kurang apalagi anak yatim piatu mah kurang diusap sampai lebih duit, gitu. Ya, awas. Ya, watuki masalah. Ya, awas dirikanlah sholat wa tu'tis zakat ya berikan zakat ya pasihkeun zakat alhamdulillah urang awas aya zakat bar harta benda aya zakat banyak ieu nu ngaran dagang urang kamari zakat fitrah karena lamun urang puasa dari zakatan ngambang harti ngambang teh ngagantung nya maka urang zakat fitrah ge lamun kanu mampu aya eta mah miskin mun ngajakatan teh mah moal barang dahar ieu moal hirup ieu tapi alhamdulillah di lembur-lembur mah nya urang mah Imam Syafi'i eta wajib ngaluarkan zakat teh kudu util balad ku nyeta kekuatan di satu negara satu kampung nah urang mah beas nu bagus ulah biasa mau pak ngajakat ngabul beas kolot beas nu bagus nya jakatan 3 liter setengah nya teuing lebih mau 4 liter tenan naon lebih abdol bagus bising khawatir eta si beas loba nu ngambang karena ngambang mah teu kaasupkeun kana zakat kan lebih abdol nya kamari badas ngeluarkeun 3 liter cenah gitu kan tapi kita mah 3 liter setengah mau lebih abdol mah sadeka ka kiai gitu kata mana ieu cenah ngajak kata seueur nya 8 nya fakir miskin kemudian mualaf amilin nang mah kudu nama emang saya nama sok
baheula mah kolot mah tina kitab Ihya Ulumuddin saya nama bagus nama ka guru di satu kampung satu daerah satu guru ahli soleh ahli ilmu soleh di dek ibadah eta utamana urang mah kadang-kadang pan kajian bodoh tilok salat emang jadi baik ngeun utama mah ka ahli ibadah ahli ilmu insya Allah bener baheula mah kana abdi sok ka guru wae ka guru lah hayang barokah di samping silaturahim kabarokahan ke guru kartos kartosnya ya waktu zakatnya alhamdulillah tos ngajakat kabehannya eta mah geus lewat ti mantas lebaran majakat eta lain kasukeun zakat ngaranna sedekah biasa aya di kiparat sanggeus urang misalkan zakat kiparat ieu emak bapak kolot nah insyaallah barokah deh urang ngiparatan kolot lain mau Allah hokok duit mah kadang-kadang digunggung be duit be pongko bener kadang-kadang pong budang wae nyakal duit kan 5 juta lumpangan pakai nganjang ya seperti ngebea barang kok rokok man 25.000 gede beli bener deh insyaallah dia mau soleh amin nah ya nu bisa ngasupkeun ka surga saur Kanjeng Rasul anu bisa asup ka surga anu pertama tadi tia nu pertama ibadah ka Gusti Allah nu kadua dirikan salat nya pasihkeun zakat anu katilu anu bisa ngasupkeun ka surga naon ieu nu katilu awas apal teu anu bisa ngasupkeun ka surga insyaallah mudah-mudahan urang nyata salatna ditarima ku Gusti Allah amin nya salatna ditarima ku Gusti Allah amin para kabeh nyangkolna kana salat nyangkolna kana ibadah salat masyaallah makana sing hade ieu Bu sing hade urangnya salat ulah sampai ditinggalkeun karena saur Kanjeng Rasul man as-salatu imaduddin faqad aqomadin wa man tarakaha faqad hadabadin salat eta tihangna agama barang siapa anu menegakkeun kana salat sarua urang negakkeun kana agama barang siapa urang meninggalkeun kana salat maka urang sarua ngarubuhkeun kana agama mudah-mudahan urang diberi hidayah ke Allah diberi kekuatan ku Gusti Allah setelah urang Idul Fitri setelah urang puasa penuh bulan Ramadan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin mudah-mudahan amal ibadah puasa kita menjadikan ngaleburkeun dosa urang kawala ditiumihi seperti nyeta naon lahir tinu janten ibu bapakna amin ya Allah ya rabbal alamin Idul Fitri artina mina id itu adalah kembali tina ada yaidu iddah maka awas ditasrif tah ada yaidu iddah masdarna berarti id eta hartina kembali fitri eta hartina buka bahkan ayeuna mengetukeun nyata suci berarti orang kembali kepada kesucian mudah-mudahan orang suci ya kuari amin ya, dalam keadaan tegaduh dosa makanya orang dosa ka Gusti Allah minta ampun ka Gusti Allah tobat anu bener-bener tobat insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya mudah-mudahan dosa orang dihampura ku Gusti Allah amin dosa sesama manusia iyalah lewat halal bihalal sasalaman nyambungkeun tali persaudaraan insyaallah nya ieu dosa hakul adami lewat sasalaman urang lewat urang hampura urang insyaallah dihampura amin lamun misalkan jelema urang minta hampura ing moal ngahampura ka sia sampai umur hirup ge sampai paeh ge eta mah urusana kembali ka Gusti Allah kadang-kadang pannya ku gara-gara pemilihan aya macana syukur hirup menghampura ka sia nyeri hate kadang-kadang dulur jeung dulur pasea batur nuhunah urang pasea bener masyaallah maka jika hendar teh tadi teh waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu berpegang teguhlah kamu di jalan tali agama Allah wala tafarraqu dan jangan sampai berpecah belah di dalam agama ulah sampai pecah belah di dalam agama ku gara-gara pemilihan lurah ku gara-gara pemilihan DPR demokrasi silahkan kemana saja jangan sampai berpecah di dalam agama makanya insyaallah tahun yang akan datang mudah-mudahan ia halal bihalal lebih meningkat lagi amin sehingga kampung urang
daerah orang, negeri orang, ku Allah mudah-mudahan dicucuran rahmat, amin, diturunkan nyata naon barokah, amin, mudah-mudahan kampung orang baldatun thayyibatun warabun ghafur, amin ya Allah ya rabbal alamin ya rabbi bil mustafa ya barang balil qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami yuk barang ya rabbi bil mustafa pangapunten pangeran kami ku agungna kanjeng Nabi sareng muga ngahampura Gusti kana dosa kami. Yuk sama-sama ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yang ketiga, ketika kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu wayasilur rahmi, menyambung tali silaturahmi. Kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada hari akhir, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doipahu. Barang siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, falyukrim doipahu, maka hendaklah ia yaitu memuliakan tamunya. Ini lewat daripada halal bihalal silaturahim kita ini akan insyaallah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi ya Rabbi bil mustafa barik maqasidana sareng moga ngahampura Gusti kana dosa kami, dosa anu tos kaliwat ku agungna kamuliaan Gusti Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sareng moga ngahasilkan kana permaksudan kami, sareng moga hasilkan karena permaksudan kami. Yuk sama-sama ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana
ya wa si al-karom ya wa si al-karom. karami. Itulah yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ayat manfaatna, amin. Amin. Benar hidayah dari Allah, salah kebodohan dari saya, ibu bapaknya. Al insanu mahalul khata'i wa nisyan. Manusia luput dari salah dan lupa. Sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat akan terjatuh juga. Sepintar-pintarnya membalik berbicara, pasti terpeleset juga. Bilih bisi ayah anu pondok mentak nyogok panjang juga, kalias tu pondok jadi orok, nu panjang jadi anak, ngebentur kana tuur, ngabelentrang kana tarang, kolot kata jong aki-aki katinihan, budak kasepak kirang tata kirang titi, diduga priyogo jik saja badak maklum cerisa bumi adat sadesa, jawadah tutung berita bilih bisi acara-acara anu kacandak di desa, kabantun ti kampung bilih bisi tepak endos jeung mamanahan nyuhunkeun lautan panghampuraan di tada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liwat asak. Liwat mana?